Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha lamang pamudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna sumkuring baris tenaskeun hancan kamari katundana jajar cerita Sunda si Emin Jawara Gagah dina bagian anu ka-13. Satunya di kawitan simkuring ngomajakan utatiana subscribe mangga diklik tombol subscribe na terus like terus komen terus aktif ke notifikasina kanu parantos hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana dar kasadayana maranco. Mangs alam harita apa beberang di buruan warungna Mangkarta Katut Piacin. Harita didinya loba jalma ngarumpul harita. Di tengah pakalangan tarung harita aya dua jalma anu parancu nangtung nyatana si Birma si rambut iblis jeung si Barong si kilat setan. Jalma-jalma harita ngalingkung di sisi kenca katuh pokona mah pinuh ku jalma-jalma anu dek arasup ka jero warung oge harita mah nyelang heula carecing didinya nongton atau nyaksian kanu keur tarung nyatana si Birma jeung si Barong. Si Karman harita nyaksian ti sisi be. Hatena jeung jantungna harita kaketegan sok sieun we sok inggih si Barong ale jajatin ku si Birma. Mangkana geus kedalisan yen lamun eleh maka bakal taluk kanu meunang. Sok Birma gunakeun sakabe ilmu ajen teh. Dangan sakitu kasaktian jeung kahebatan ilmu ajen dah. Potong sombong ajen Barong. Tada ieu penerjang dewek ye. Ya! Curilat harita. Si Birma ngacurilat bari jeung seperti tadi di bae. Dina pada harita buukna teh nu mimiti nama leuleus. Saterus nama harita manjangan bari jeung ngablasur harita notokeun dadaan si Barong. Tapi si Barong teu cicing dina waktu harita si Barong luncap. Cilung layang harita cirim si Barong ngalayang. Saterus nama si Barong harita nincak kana buuk anu heuras teh. Anu dipake gagaman pikeun si Birma. Celak. Dina waktu nu gancang oge harita. Si Barong ngadeuketan kana beungeut si Birma. Anu antukna nama harita suku si Barong nengal pisan kana beungeut karena sukuna si Barong harita nengal pisan kana beungeut si Birma. Hiu jabet. Hugu we si Birma kaget harita buru-buru mancukeun tangtunganna lantaran harita mangadalig mundur ka tukang tilu lengkah. Tukan kebenangannya. Si Barong geus pancun langtung di hareupeun si Birma. Si Birma harita sarua pancun langtung buuk anu panjang tadi mah geus alus deui. Geus menekan deui bae dina pada umumna buuk mah sakitu panjangna. Nyatana buuk si Birma mah panjangna teh semet bujurna. Bangka waras ya Barong. Mondong waka bunga sia aing can ngagunakeun jurus anu sejen acan ieu. Sakedeung digunakeun keun sakali dinyerang ieu. Sugan we dewek bisa ngerbukeun na anjeun. Sok mun kitu cara matong asa-asa ka dinya. Wer. Si Birma harita muterkeun sirahna seperti tadi deui bae. Baki dilabokna tapi kemanjangan siap belesur harita. Bok si Birma harita manjangan seperti halna nyere we dina pada harita sing salabarna. Harita mah bok si Birma teh memang sagede-gede nyere dina pada sing belesurna harita. Menikeun ka terus nyusul harita ngarah kana anggota badan si Barong. Dina waktu kitu si Barong reuwaseun oge tetela ilmu si Birma teh ayeuna mah beda seperti tadi mah notogna teh dihijikeun bukna teh seperti halna tongkat we tapi ayeuna mah mencar seperti halna sapu nyere maksudna mah. Ya waktu harita si Barong ragadak ngagunakeun jurus tangan gempurna. Eta mah boga si Birma teh anu seperti nyere harita diteunggelan ku leungeun katuh jeung kencana. Hiu grudas ceger. Hiu grudas das. Cileger. Buk si Birma harita langsung ngeceleger hancur paburusa tina pada harita. Si Birma kaget harita buru-buru modal bukna. Sat. Dina waktu nu gancang oge buk si Birma harita manekan deui bae normal deui seperti tadi. Kan sakitu kemampuan ilmu silat anjeun teh Birma. Teu aya nu aneh mun kitu carana meueuh mun aneh eueuh. Setan teh sia geula nganggap enteng ka dewe ka.
Lain harti dewek jadi kupati, lain harti dewek ele acan can digunakan. Kabehane na oge can digunakan jurus dewek mah ya ayeuna bakal digunakan. Si Birma harita nyabut buukna, nyabutna teh aya kana 4 lembarna harita. Sabada kitu mah eta buuk teh dipintel-pintel terus diceklan ku leungeun katuhuna. Kerenyem harita pembacaan jejampean. Sabada kitu mah eta buuk teh dialungkeun di hareupeuna. Memang ngagetkeun pikeun jalma anu hadir di dinya anu nyaksian. Lantaran eta buuk teh robah harita jadi jalma. Jadi jalma mirip si Birma bae kitu. Eta jurus teh disebutna jurus bayangan rambut iblis. Lantaran eta cirimna mirip pisan jeung dirina. Sabenerna si Birma bisa bae ngabentuk buukna teh lain jadi cirim dirina. Bisa bae jadi cirim anu sejen. Seperti nama engke lamun eta teh gagal maka bakal digunakan jurus anu sejena dina harti bentukna lain bentuk dirina tapi ngabentuk ke si Barong. Tah iya jurus dewek ya jurus bayangan rambut iblis. Anu bakal nyacag anggota badan anjeun Barong. Serang guys, serang, sok buru serang. Opat cirim si Birma harita atau bayangan cirim si Birma nu opatan harita teu asa-asa curilat harita ngablasat mindo kana badan si Barong. Ngambok itu si Barong hati-hati naker lantaran eta teh lain sabayang-bayangana. Eta mah bener-bener cirim anu memang katempo napa kana taneuh. Mun teh mah ditingali kana kekuatan oge lain bayangan biasa. Bayangan biasa mah ngan saukur ngebayang tapi eta mah bentukna memang asli atau ngebentuk cirim jalma anu nincak kana taneuh. Si Barong harita nakisan jeung ngagiwar kana sakabeh panrajang opat cirimna si Birma atau bayangan si Birma. Siap keduglas, siap. Kilaplos. Hiu keduglas. Cepat-cepatan gerakan opat bayangan si Birma memang gancang. Si Barong di waktu hari terada kawalhan oge. Antuk nama si Barong harita kudu ngerahkeun sakabeh kakuatanana, kudu ngerahkeun sakabeh kacepatan gerakanana. Lantaran lamun teu mah angger bae kitu geus pasti we dirina anu bakal rupuk kaserang atau kadese ku bayangan si Birma. Si Barong harita pakepis ka tu ka dieu. Diserang teh hareup digigir, dikencek atuh malahan mah aya sakapeng-kapengeun anu nyerang teh ka luhur. Hiu keduglas. Cenang kalayang. Si Barong harita loncat ka luhur. Dina waktu loncat ka luhur harita kabeneran pisan harita mindo kana sirahna hiji cirim si Birma. Hiu keduglas, hiu jeblot. Dalik deug. Hiji bayangan si Birma harita ngadalik deug ka tukang saterusna mah harita nyerang deui. Kitu jeung kitu bae. Si Barong harita terus-terusan we nyingkah jeung ngapendung. Antuk nama harita si Barong kudu bisa we. Kudu bisa ngagiwar jeung kudu bisa ngarobohkeun si Birma. Tapi sameme si Barong bisa ngarobohkeun bayangan si Birma. Kapihlaan manten harita dua runtuyan tenggeulan hiji bayangan si Birma harta ngapisan kana gado jeung pucerina. Hiu jeblot cilebet. Balik deug. Si Barong harta mundur ka tukang ngedadalik degan. Akara oge mancukeun tangtunganana hiji jirim geus aya di tugangan si Barong. Si Barong harita kacele pisan lantaran kecepatan gerakanana hiji bayangan si Birma teh kawilang gancang oge. Tiba-tiba harita hiu copet. Tonggong si Barong harita keuna pisan ditenggel ku hiji jirim si Birma. Dina waktu harita mah si Barong ngagoak sok sanajan diri teh boga ilmu wadog tapi geuninganna mangpan harita mah ditenggel ku hiji jirimna si Birma. Kalayang. Jirim si Barong harita ngalayang ka hareup. Atuh pogo we geunaheun pikeun tilu jirim bayangan si Birma. Lantaran posisina teh memang di hareupeun si Barong. Atuh pogo we harita dina waktu ngalayang teh nu tiluan teh loncat pada jeung ngajejeg kana dadana si Barong. Hiu jeblot celebet hiu cedak. Koleweng jualit. Harita badan si Barong ngajujumpalikan di luhur bari jeung enteu marnah lantaran eta mangajumpalikna lain ngajumpalik di haja. Tapi ngajumpalikna lantaran kageunaan ku tenggeulan bayanganan si Birma. Koleang gedebut. Si Barong harita kudu ngarandapan meubet harita kana taneuh. Keur harita jalma-jalma menikeun ka surak eak-eakan ngadukung ka si Birma. Komo atuh si Mawarung jeung si Amang Warung mah harita menikeun ka surakna ge pangtarikna. Lantaran suka jeung bunga can si Birma harita unggul.
Ya cek deh oke. Anjeun teh eueuh nanaon barong eueuh. Eueuh nanaonna. Nu matak montong sombong adigung-adiguna sia. Si Barong harita maksakeun ngundeal hudang. Tina sela-sela bibirna harita ngeluarkeun getih kimpel. Lantaran tenggelan tilu cirimna si Birma teh pikiraneun. Apa cirimna si Birma harita? Parancuh nangtung harita di hareupeun si Barong nungguan lawana. Ku kitu teh mah. Jadi bayangan si Birma teh nyatria dalamun kongang jeung niat mah kita tadi ge bisa bae langsung ngacurelat deui mindo badanna si Barong. Tapi dina waktu harita mah diulahan ku si Birma anu aslina sangkan tarung teh nyatria. Si Barong sok senajan dada eungap jeung ngerasa nyeri deui. Manehna mancukeun tangtunganana. Aing can ngerasa eleh Birma. Can. Orang buktikan sia di antara orang anu panggagah jeung saktina. Sok lah. Rakedak si Barong harita ngagunakeun jurusna, nyatana jurus tangan gempur kilat. Eta jurus mangrupakeun jurus pamungkas di antara jurus-jurus anu dipimili kumanehanana, memang eta panghadena jeung pangalusna. Aya keneh sabenerna mah jurusna nyatana jurus kaki 1000. Tapi manehanana hayang ngagunakeun langsung dina jurus pangtungtungna pangakhirna nyatana jurus tangan gempur kilat. Mangrupakeun jurus anu bisa ngagempur lawan ku sakali mindo oge batu bisa hancur, jelema oge bisa rangsak. Kilat hartina teh gancang narel kilat. Kacepatan gerakanana si Barong bakal gancang lir kilat. Gempuranana dahsyat pisan. Si Birma nampo kitu hati-hati naker. Bayanganana anu opatan harita pancu nangtung di hareupeunana. Ade euy hati-hati. Si Barong ngagunakeun jurus pinunjulna, hati-hati. Anu opatan teh bisa ngarti jeung surti kana carita andununganana. Curilat. Opat kirim harita cing curilat kablasat mindo di kana badan si Barong. Si Barong dina waktu harita pancu nangtung teu ngagunakeun naon-naon atawa cicing we harita mah. Henteu neungeul teh naon diantepkeun bae sakabeh seranganana bayangan si Birma teh. Ya anu antukna mah harita opat runtuyan tenggelan teh geuna pisan kana anggota badan si Barong. Hiuk jeblok cermet cedak. Hiuk geblok. Tapi metak aneh. Tapi metak heran pikeun jalma anu nyaksian dina waktu harita. Lantaran si Barong tetep dagen teu ngarasa nyeri, malahan mah haritanya kakak seuri. Moal karasa naon-naon moal. Di mana-mana kula ngagunakeun ieu jurus, maka badan kula waduk deui moal aya gagaman, moal aya senjata nu mampu nembus kena kulit kula. Si Birma kaget, angopatan kaget harita buru-buru mundur ka tukang semuralingkah harita. Celing. Anu opatan harita pancu nangtung. Tapi kulantaran si Birma teh penasaran. Serang deui, serang, sok buru serang. Curilat. Anu opatan harita narajang dan kecepatan gerakan panggancangna. Hiupus. Ting kumaha gerakanana nyaho-nyaho harita. Hiup jeblok cermet cedak, hiup geblok. Cumpalik, kedebut. Cengkang, kedebut. Jirim bayangan si Birman opatan teh harita tiba-tiba geus ngajurah harawae di hareupeun si Birman asli. Beungeutna jamu malahan mah keutihan, dadana oge katompo tutung. Aya oge huntuna, pokona mah geus rabang huntuna ting kamarana. Tapi nya kulantaran eta teh mangrupakeun bayangan rambut iblis teh las. Anu opatan teh harita ngalengit ilang lebih tanpa karana ting kamana. Jika nama memang kasaktian si Birma teh eleh ku si Barong dina waktu harita sabadana dipindo sakabeh badan opat bayangan si Birma. Si Birma harita kakorot ngancing tetela si Barong teh geuningan hentengan saukur omong kosong manehanana elmuna luar biasa pinunjul. Bangka warai sia Barong geus ngajadikeun anak buah aing ngaleungit. Kukitu cara nama sok urang tangdukeun sia di antara urang anu panggagah anu pangsaktina. Kita tadi ge go dewek geus dibuktikeun anu pangsaktina jeung nu panggagah nama dewek. Sok sia maju. Tong asa-asa jeung ulang ngagunakeun bayangan. Ngagunakeun bayangan mah berarti
Berarti lemah. Berarti kemampuan ilmu silat anjeun teh nanaonna. Setan, jangan nganggap enteng ka dewek. Mun kitu carana mah. Si Birma harita kakorot ngancing saterusna harita ngolepat ngacurelat harita dek mindo kana palbah dadana si Barong. Sabadana lamun cenah keuna kana dada dek dipindo. Oh celina irungna jeung sakabi anggota badan we anu bakal ngajadikeun roboh ku sakali gempuran. Tapi kahyang si Birma teh ngan saukur dina hayalan wungkul lantaran leungeun katuhna harita. Ujug-ujug harita da tewa ku si Barong antuk nama harita siet kap. Si Birma kaget anu lain dikira sampai kagetna leungit. Hiuk harita anu ngaplesur nyatana leungeun katuhna si Barong hiuk jabet. Eta mah keuna pisan kana bangetna si Birma atuh lengak si Birma teh ngalengak. Cer tina irungna harita mancar getih. Dina kayan gitu si Barong teh bijan kasebatan nu harita dua dampal leungeunna harita nengal pisan kana anggota badanna si Birma nyatana kana dadana. Hiuk jabet. Cengkang kedebut. Si Birma harita mebet kana taneuh. Jalma-jalma anu hadir harita menikeun ka recomre lantaran dukunganna harita geus mebet kana taneuh. Malahan mah harita nyebrot tina sunguta teh getih kimpul lambaran. Lantaran si Barong ngagunakeun jurus sapinuhna teh atuh pikiraneun. Si Birma harita nangkarak baeud, nangkarak bengkang. Bari jeung tina sungutna harita ngaluarkeun getih ngaperboy we harita. Si Karman ngerasa bunga lantaran si Barong anu unggul. Jalma-jalma oge harita aya anu ngadukung ka si Barong. Ngan saeutikan mun dihitung mah aya kana tiluanana. Sedangkan jalma-jalma anu hadir nyatana aya anu muridna si Birma teh harita aya. Buru-buru anu 10 urang teh harita nulungan ka si Birma. Udang atuh Kang, manya aku sakali gempuran geus elek ieu, pira kurek pae, udang atuh udang. Dewek kudu bisa narima we. Entilah si Barong ilmuna edan hebat. Si Barong harita nyamperkeun ngadeukeutan ka si Birma anu keur ngalempreh we harita bari jeung nyabak dadana. Dina irungna terus we ngalih getihna mapai kana pipina. Birma, mun ani kataluka dewek maka ku dewek tangtu bakal dicageurkeun, tangtu bakal diubaran. Kuana gitu sok we taluklah. Lantaran ieu tarung teh geus pugu da kula anu unggul. Memang anjeun anu hebat Barong. Kula bisa ngarasakeun kasaktian jeung kahebatan anjeun teh luar biasa Barong. Tapi kula can ngarasa elesa bener mah hayang kene tarung jeung Andika. Mun tiap mah dibeda waktu, kula hayang tarung deui jeung anjeun. Bisa mun kitu carana mah bae we. Anjeun istirahat heula tah dirinya. Mun anjeun erek tarung deui jeung kula, kuruan we kula. Kula hayang dahar ieu lapar ti tadi atuh tarung bae. Ayo Karman urang asup ka jero warung lah. Asanana teh lapar ya kerebak-kerebak bedeng. Ayo buru. Oh, mohon mangga Kang. Masalah dahar malah. Kula mah siap wae Kang. Nya saterus nama si Barong asup ka jero warung, si Karman oge sarua asup ka jero warung. Sedangkan si Birma harita digotong ku muridna terus harita cenah ngagoler dina tempat palagina we. Nyatana dina tempat tiuk anu aya di buruan warung di dinya. Si Barong jeung si Karman asup ka jero warung saterusna magek diuk anu boga warung rikat harita nyadiakeun dahareun. Lantaran manehna geus apal yen si Barong teh mangrupakeun jawara. Si Birma harita diopah-apeh diubaran kitu-kitu kieu nurut we murid nanti ngubaran ka dirina. Tatuna diubaran kitu kieu. Si Birma harita sabadana ngagoler aya kana 10 menit manehna harita diuk saterusna mah harita ngagebeg-gebegan badana, ngalengitkeun kasakitna, ngalengitkeun eungap dina dadana. Nya ku digebeg-gebeg bari jeung diikhtiaran mah si Birma harita jag-jag deui aya kana 40%. Berarti 60% macan jag-jag tatuna memang kudu diobaran. Sedangkan si Barong jeung si Karman mah cacamuilan we harita barang dahar disuguhan oge nu hade atuh dalantaran sieun atuh anu boga warung teh.
Nyatana Mangkarta jeung Beecin teh sieun bisi teh mah cenah si Barong ngamuk. Bisi teh mah si Karman oge ngamuk. Tapi teteh lah si Barong dinya palbah dinya mah mungeun ngamuk. Lantaran kakawasaan si Birma. Dina hal ieu mah kudu ngahargaan, saling ngahargaan lantaran baranehanana teh aya ti golongan hideung. Saterusna lain ka urang kudu kumaha Kang? Ya urang tungguan heula we si Birma can taluk. Jadi urang tungguan heula nepikeun ka talukna. Ayangan kene tarung cenah penasaran jeung kula. Urang sabar heula we nungguan urang cicing we heula we di dieu. Tenang we di dieu mah kadaharan loba, tempat oge lega. Nah kudu kumaha coba? Geus disadiakeun tempat anu nikmat kieu nya piraku urang teh kudu bali Karman. Capek di jalanna lah. Jalanna geus sakitu laladog jeung taringulna. Tadi oge kuda penampir labuh, coba namun labuh eta kuda teh mahal bisi pengkor kudana keun lah. Urang bisa mah da ngenong heula di dieu ya. Ulah sampikeun ka urang teh kecapean, komo kuda kecapean melebar gitu. Ya, saya mah kitu lah. Abdi mah ngiringan we ka Akang, kumaha Kang we eta mah. Memang kudu kitu. Badega mah kudu nurut kadunungan, ulah macem-macem pamali sia teh Anu boga warung nyatana Mangkarta jeung Beecin nyaksian jeung ngabandungan kana obrolan si Barong jeung si Karman. Mak, kula sebenarnya mah boga duit itu. Oyana we ka si Birma we mintanya. Lantaran itu tanggung jawab si Birma. Komo lamun eleh, can eleh memang itu. Can anu eleh itu. Artina si Birma can nyerah, tapi ari ciri-ciri mah geus katempo. Nges kasaksian ku sararea oge yen si Birma teh tadi geus rubuh, malahan mata tu sagala. Takut kitu oge kudu nama bisa narima. Tapi teteh lageun si Birma teh hayang tarung deui cenah Bi. Nya kulantaran kitu, ieu dahareun dipasrahkeun bae ka si Birma anu mayarna. Kumaha panuju? Ari emang mah, kumaha be eta mah Ujang? Dek kitu dek kieu ge anu penting mah warung emang laris we. Wios Ujang mah teu kedah mayar. Ngan hoyong pangjagakeun be warung emang sangkan laris. Mun kitu cara menuhun mang ieu. Ulah moal ngaruksak warung Mamang malahan mah warga-warga pangeusi di dieu ge kudu mareuli teh ka Mamang. Ulah jajan di tempat sejen, rugi atuh ka Mamangna. Laras Ujang, Mamang teh tiasa rugi. Mun teu mah jajan kanu sanes. Di dia mah jabaning murah teh tempatna oge begitu nyamannya di dia mah. Wifi oge aya di dia mah. Cik Mangkarta harita seuri lantaran kacidabunganna si Barong teh bisa diajak kerja sama jeung dirina. Si Birma anu teh tadi harita diuk ngumbaran tatuna sorangan harita mah geus pancuh nangtung babatek trek. Awakna disada tatrak-tekan lantaran tadi mah cangkeul teh ya. Sabadana aya meureun kana satengah jamna si Birma harita geus luluncatan, awakna geus hararampang deui. Nya nu saterusna mah harita nangtang tarung di bee jeung si Barong. Torojol si Birma teh asup ka jero warung terus harita luak liuk. Si Barong keur diuk we harita merejeng nginum regot-regot harita nginum. Selene si Birma teh nyamperkeun ka si Barong. Ang, kula geus jag-jag dieu, urang teruskeun di tarungna. Sangkan naon sangkan kaciri anu eleh. Sabenerna mah geus kaciri nu eleh mah tadi ge anjeun anu eleh Birma, tapi anjeun bae ngeles. Lantaran waktosna pertu seep. Waktu senaparto sep kemdangu kina orang lajeng kendenya oleh jeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.